Semakin banyak dukungan dari teman-teman FB Pro, semakin semangat jualannya. Masya Allah, alhamdulillah. Halo baraya, kembali deui di kegiatan urang sapopoe. Alhamdulillah unggal poe donat deui. Alhamdulillah. Berkat FB Pro, pesanan donat unggal poena selalu aya. Masya Allah, kabeh di luar dugaan. Teu sia-sia iluan jeung FB Pro horeng jadi menambah penghasilan jeung urang sapopoe. Hayu gera digaskeun urang antena sabari nungguan gaji tina Mang Memet, sabari dagang unggal poe. Pokona mah jeung meuli dengan sangoma alhamdulillah aya. Masya Allah, kabeh ge di luar dugaan. Alhamdulillah ya Allah, donatku selalu laris setiap harinya. Padahal cuman donat biasa, donat kampung, tapi dibinati orang-orang. Hatur nuhun, terima kasih ya Allah atas rezekimu yang engkau berikan lewat jalur langit. Ayo sayangku, cantikku, sayangku, dimanapun berada, buat teman-teman kreator FB Pro, yuk kita ngonten sabari jualan kila. Masya Allah lumayan jeung urang anu jualan baju boleh jualan baju, nu jualan donat boleh jualan donat, anu jualan sembako boleh jualan sembako. Itung-itung ngelariskeun dagangan urang. Lamun baheula urang eureun ngonten manyah moal meureun ieu saperti doang kieu. Pokona mah Masya Allah kabeh ge di luar dugaan, rezeki lewat jalur langit. Cenah Jarti mana disebutkeun lewat jalur langit heula. Masya Allah di kampung manyah ngaran urang hirup teu boga gaji, teu boga penghasilan sapopoe ngeuntina kieu doang. Lamun teu kieu mah jeung muntang-muntang acan. Ieu mah laku pangaruh bae iluan jeung FB Pro. Masya Allah, alhamdulillah. Pokona mah rezeki di bulan puasa. Jeuh lumayan lah pangaruh bae nya. Ai urang daek jualan mah lumayan, sugan kabeuli ieu baju jeung lebaran, sugan kabeuli lauk, sugan kabeuli daging, komo deui lamun kabeuli berlian mah amin ya robbal alamin eta nu dipenta ge. Jeuh ja biasana mah lamun geus deukeut ka lebaran kieu ibu-ibu mah sok pusing nya. Sok pusing naon nya? Pusing mikiran sagala-gala, mikiran lauk jeung lebaran, mikiran baju jeung lebaran cung. Anu geus meuli baju lebaran cung. Alhamdulillah ya ku kikian bae baju lebaran ge teu can sapotong-potong acan. Sugan kemanya kabeuli. Alhamdulillah Masya Allah baraya dalam berkat FB Pro. Lain jualan donat bae, lain jualan basreng bae, tapi urang bisa ngajualkeun bubur sumsum bikinan ibu urang.